satia lain abdi rek sulaya dabongan anjeun sorangan lain abdi geus teu cinta lain abdi geus teu suka dabongan anjeun sorangan. Kapan anjeun boga janji cenah moal nganyeri buktina geus kanyahoan abdi sorangan ningali anjeun teh geus boga deui buktina geus kanyahoan. Lain abdi rek sulaya dabongan anjeun sorangan lain abdi geus teu cinta lain abdi geus teu suka dabongan anjeun sorangan. Hate asa di hati lain leuwih hade lelengohan dabongan anjeun sorangan. Masih keneh aya nyalangkung si remis kamari nu tembongna pucuk euri tapak ibun canari masih keneh aya nu can leungit asing anu mekremen ka seuit seuit
na pucuk ati nah ieu hate hese rek patebi moal keunang rek kasih majan aya gagantina lain rekna beda-beda tapi dalah anu bukti nu tembong ngan ukur nu indi lami mulih di pundut yang widi ukur kari tutul bar tilam kaeling ukur jajak pangadua mugi aya pangampura masih keneh aya nu can leungit asih anu nekremen ka seuit-seuit na pucuk ati nah ieu hate hese rek patebi moal keunang rek kasih majan aya gagantina lain rekna beda-beda tapi dalah anu bukti nu tembong ngan ukur nu indi lami mulih di pundut yang widi ukur kari tutul bar tilam kaeling ukur jajak pangadua mugi aya pangampura Gusti aya ku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nu keur hanut moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngeplak mata waas anu ninggal corecor cairina nu herang ka sorena
senang jalan-jalan tuh. waas anu ninggal curet-coret cai nanu herang kasorena kena tongeret kadenge nembang marengan hariring urang di lemburan nyadi dinya Kalau kata teh yang jalan-jalan lah orang mah. Yang di lokal jalan-jalan di Renang lah. tempat endah paninangan lembur matu pangabalikan lembur pamidangan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat asih pangancikan mata peta turut tumanina didinya lembur Oke, terima kasih telah mendengarkan dan menonton video saya. Selamat beraktivitas dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.